Yoskin ngajadikeun Syekh Abdul Qadir budak awewe janten lalaki. Dicarioskeun ku Syekh Abdul Qadir aya hiji lalaki ngadeurus ka Syekh Abdul Qadir unjukan hayang gaduh anak lalaki. Dawuhan Syekh Abdul Qadir anjeun menta barang anu ghalib. Hek moal hantu boga. Tidinya eta jalma saban dinten hanteu petot-petot hadir di Masjid Syekh Abdul Qadir. Barang parantos lami eta jalma kapastian tilu maha kabasa gaduh anak, tapi anak teh awewe. Teras eta anakna dicandak ka Syekh Abdul Qadir diunjukna, Gusti kapan kapungkur abdi nyuhunkeun anak teh sanes awewe tapi lalaki. Upami Gusti upami ieu geuning ieu awewe. Dawuhan Syekh Abdul Qadir eta orok buntel jik balik tangtu engke jadi lalaki. Teras eta orok dibuntel di bawah balik barang dibuka eta orok di bumi na janten anak janten budak lalaki kalawan izin Allah. Wah, betul kalangkungnya acara selanjutnya nyata acara manakib anu insyaallah baris didugikeun ku kersana Ustaz Wildan di Pondok Pesantren Itidom hapunten. Waktu sareng sagala rupi kahormatan disanggakeun ka amanten. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi tawajjahna ilaika bitaubatin fa'alana khalid wa tahir qulubana wa munna alaina bil qabuli wa sirina ila manhaji tahqiqi hatta tadulana ilahi tawajjahna ilaika bitaubatin fa'amalana khalis wa tahir qulubana wa munna alaina bil qabuli wa sirkina ila manhaji tahqiqi hatta tadulana ilahi tawajjahna ilaika bitaubatin fa'amalana khalis wa tahir qulubana wa munna alaina bil qabuli wa sirkina ila manhaji tahqiqi hatta tadulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka ieu risalah anu kalitang ringkasna nyarioskeun manaqib Sultanul Auliya wa Imamul Ulama Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan aya manfaatna kanu karsa ngaos sareng anu ngadongakeun kalaya disarengan ku ngagungkeun sareng mulyakeun kanu kagungan ieu manaqib sareng muga-muga tampi-tampi kabarokahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan maksud Bapak Kepala Desa wabil khusus umumna orang sadaya sing adina pangabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Dinaya mangkoba pada nyarioskeun ngadampalna Kangjeng Nabi kana pundakna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dicarioskeun ku Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi dina wengian Mi'raj. Kangjeng Nabi sumpingan malaikat Jibril nyandak buruk. Ari talapukna eta buruk ngagebur cara bulan. Ari paku-pakuna cara bintang. Barang diasolkeun ka Kangjeng Nabi eta buruk hanteu daekeun cicing. Timbalan Kangjeng Nabi kunaon buruk anu matak hanteu daekeun cicing. Nah anjeun teh embung ditumpakan ku kaula. Tuluy eta buruk ngajawab, pokna nyawa abdi jadi tetebus tanah. Gambaran Gusti abdi sanes hanteu purun ditunggangan ku Gusti. Mun abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dintenan kiamat. Nalika Gusti pada lebet ka surga ulah nunggangan anu sanes. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek dikabul paminta anjeun. Unjukan deui eta buruk muga Gusti kerasa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi supados janten tawis dina dinten kiamat. Teras panangan Kangjeng Nabi dicepengkeun kana pundakna buruk. Kumargi eta buruk kalintang bingahna dugi ka jasadna eta buruk hanteu cekap pikeun wadah luhurna. Kapaksa eta buruk harita ngajangkungan dugi ka 40 hasta. Tidinya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadeg sakedah wireh ningali buruk sakitu jangkungna tawakuf kana titihan anu sanes. Tidinya sumping ruhna Syekh Abdul Qadir Az-Zailani teras unjukan Gusti mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti. Teras Kangjeng Nabi nitih kana pundak Gausul A'zam nyaeta Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Teras Gausul A'zam ngadeg teras Kangjeng Nabi tunggang kana eta buruk sareng ngadawuh Kangjeng Nabi, ieu dampal suku kaula nicak kana pundakna anjeun arif dampal suku anjeun eta nicak kana pundakna sakabeh waliullah. Maka anu salajengna nyarioskeun jenengan Syekh Abdul Qadir cara Ismul A'zam. Dicarioskeun dina kitab Haqaiqul Haqaiq. Aya hiji awewe ngadeugeus ka Syekh Abdul Qadir teras unjukan pokna Gusti abdi gaduh anak nu hiji-hijina ayeuna ti teulung di laut. Dupi abdi gaduh kayakinan yen Gusti tiasa ngabalikeun deui anak abdi. Sarta hirup dawuhan Syekh Abdul Qadir nya jibai balik. Anak anjeun geus aya di imah anjeun. Tidinya teras eta istri burak biru balik. Barang nepi ka imahna anakna hanteu aya. Tidinya bareng deui eta istri ka Syekh Abdul Qadir bari rawah ribih ceurik unjukan yen anakna hanteu aya keneh. Dawuhan Syekh Abdul Qadir ayeuna mah tangtu geus aya. Daregdeg deui eta istri lumpat balik deui ka bumina. Aya dongkap ka bumina anakna teu ajan aya keneh bae. Luwak deui ceurik terus ngadeugeus deui ka Syekh Abdul Qadir bari ceurik mamandapan nyuhunkeun anakna hayang hirup deui hayang aya deui. Tidinya teras Syekh Abdul Qadir nungkulkeun mastakana barang cengkat ngadawuh saurna ayeuna mah moal salah deui geus aya anak anjeun teh. Tidinya teras eta istri balik deui barang dongkap anakna geus aya di imahna sarta salamet. Tidinya teras Syekh Abdul Qadir munajat diunjukna jisim abdi kalintang isina ku eta istri dugi ka 3 kali nembe aya anakna kumaha margina sareng naon hikmahna nu mawi dilatkeun dugi ka abdi kawiwirangan 2 kali. Dawuhan Gusti Allah omongan anjeun ka eta awewe kabeh oge bener. Barang mimiti disebut geus aya teh bener tapi kakarak dikumpulkeun ku malaikat jiwa ragana anu geus pabencar. Kadua kalina oge bener tapi kakarak jejeg anggahotana sarta dihirupan deui. Katilu kalina eta awe datang ka imahna geus dihanjatkeun ti laut didatangkeun ka imahna. Tidinya teras Syekh Abdul Qadir unjukan deui Gusti mah ngadamel makhluk anu sakieu poharane hanteu kalawan kasesahan yakitu deui dina ba'as ngumpulkeun jiwa raga sakabeh makhluk anu sakitu seueurna mung sakedet netra
ari ieu mah hiji budak naon hikmahna Gusti nu mawi sakitu lamina. Dawuhan Gusti Allah, Abdul Qadir anjeun entong jadi raheut hate. Aina pek geramin tamane hayang naon tangtu dibari ku kaula. Tidinya teras Abdul Qadir sujud sarta unjukan saurna Gusti Khalik anu ngadamel ari abdi makhluk anu didamel. Naon-naon oge paparinti Gusti abdi kalintang nuhuna. Dawuhan Gusti Allah, saha-saha anu denjok ka maneh dina poe Jumat ku kami didamel wali. Jeung lamun anjeun denjok kana taneuh tangtu jadi emas. Dawuhan Syekh Abdul Qadir, Gusti ieu duanana oge hanteu pati aya mangpaatna kanggo abdi. Abdi nyuhunkeun anu langkung agung ti eta sareng tetep mangpaatna saparantos maot abdi. Dawuhan Gusti Allah, ngaran anjeun dijieun seperti ngaran kami dina ganjaranana jeung mancurna. Saha jalma anu maca ngaran anjeun ganjaranana sarua jeung maca ngaran kami. Maka anu salajengna nyarioskeun Syekh Abdul Qadir ngarebut nyawa khadamna ti malakal maut. Dicarioskeun ku Abil Abbas Ahmad Rifai salah sawios khadamna Syekh Abdul Qadir teh pupus pamajikanana ngadeuheus ka Syekh Abdul Qadir sarta keukeun nyuhunkeun salatina hayang hirup deui. Tidinya teras Syekh Abdul Qadir muraqabah mangka ningali anjeunna di alam batin yen malakal maut keur hanjat ka langit nyandak ruh anu dicabut dina eta poe. Diwadahan dina wadah maknawi sarupi zanbil. Dawuhan Syekh Abdul Qadir, malakal maut eureun heula sageudeuh jeung kadiekeun roh bujang kaula anu ngaranna si anu. Saur malakal maut mal tiasa masihkeun margi kaula nyambutan roh teh lain sakarep kaula, tapi kalawan parentahan pangeran sarta kudu disetorkeun ka anjeunna. Dawuhan Syekh Abdul Qadir nya kaula oge nyaho tapi eta teh roh bujang kaula kadiekeun. Saur malakal maut mal tiasa keukeuh anu nyuhunkeun sareng anu hanteu maparinkeun. Tungtungna pakeukeun itu tembikeun ieu keukeuh nyuhunkeun. Tungtungna dawuhan Syekh Abdul Qadir kalawan kamahabbahan kaula ka Gusti Allah kadiekeun eta roh bujang kaula. Bari teras eta wadah roh teh direbut ku Syekh Abdul Qadir teras diwujudkeun. Atuh buru-buru udah sadaya naroh anu keuing nyabutan ti isuk teh lalu pas deui baralik deui kana jasadna lain kabayang anu geus dikuburnya. Tidinya teras malakal maut kunjungkan ka Gusti Allah anu Maha Suci piunjukna kieu beung Gusti langkung kuningan kana kaayaan kakasih Gusti wali Gusti Abdul Qadir jenenganana. Dawuhan Gusti Allah nya eta Abdul Qadir teh kakasih kami bongan roh bujangna ku anjeun hanteu dibikeun jadi bae roh anu sakitu lombana teh maur ayeuna mah anjeun hanjakal hanteu dibikeun. Maka anu salajengna nyarioskeun ngajadikeun Syekh Abdul Qadir budak awewe janten lalaki. Dicarioskeun ku Syekh Abdul Qadir aya hiji lalaki ngadeureus ka Syekh Abdul Qadir unjukan hayang gaduh anak lalaki. Dawuhan Syekh Abdul Qadir anjeun menta barang anu ghalib hek moal hanteu boga. Tidinya eta jalma saban dinten hanteu petot-petot hadir di Masjid Syekh Abdul Qadir. Barang parantos lami eta jalma kapastian tilu maha kawasa gaduh anak tapi anakna teh awewe. Teras eta anakna dicandak ka Syekh Abdul Qadir diunjukna, Gusti kapan kapungkur abdi nyuhunkeun anak teh sanes awewe tapi lalaki. Upami Gusti upami ieu geuning ieu awewe. Dawuhan Syekh Abdul Qadir eta orok buntel jig balik tangtu engke jadi lalaki. Teras eta orok dibuntel dibawa balik barang dibuka eta orok di bumina janten anak janten budak lalaki kalawan izin Allah. Mangka anu salajengna nyarioskeun jalma pasek ku jawaban anak Syekh Abdul Qadir ka malaikat munkar wa nakir. Kacarioskeun di zaman Syekh Abdul Qadir aya hiji jalmi pasek tapi eta jalma kacida mahabbahna ka Syekh Abdul Qadir
Sanggeus eta jalma maot di kuburan disual ku malaikat Munkar wa Nakir. Hanta aya di jawabanna teh kan Abdul Qadir we. Tidinya sumping timbalan di Gusti Allah. Hai Munkar wa Nakir eta jalma bener pasek siksaeun. Tapi kulantaran manehna mahabbah ka kakasih kami ayeuna dihampura ku kami. Maka anu salajengna nyarioskeun manuk ngaluhuran anjeunna terus paeh. Hiji waktu Syekh Abdul Qadir nuju abdas aya hiji manuk hiber ngaluhuran ka anjeunna. Barang eta manuk ditingali uprak eta manuk teh rag-rag paeh. Tidinya anjeunna yeuseuh anggoanana. Teras eta anggoanana disodaqohkeun saurna bisi kaula dosa tah ieu baju kiparat dosa kaula. Maka anu salajengna nyarioskeun ngahirupkeun Syekh Abdul Qadir kana alap-alap. Dicarioskeun hiji waktos andeunya anjeunna nuju ngawuruk di madrasahna ari angin harita ngagelebuk. Kalayang aya alap-alap bari hantem disadaqo koreakan dugi ka anjeunna. Kapaksa liren mandi bari bin kusora eta alap-alap. Dawan Syamsul Qadir he angin cokot bulu alap-alap anu gadengkeun teh. Tidinya bet eta bulu alap-alap teh pegat ulukna papusah jeung awakna. Guprak rag-rag ka payuneun Syekh Abdul Qadir. Tidinya terus Syekh Abdul Qadir turun tina kursina nyandak alap-alap teh. Teras kita alap-alap diusap ku pananganana bari ngaos bismillahirrahmanirrahim. Galeber deui eta alap-alap teh hirup deui sadaya santri-santrina pada naringali. Rupina dina perkawis ngaoskeun sejarah Syekh Abdul Qadir Jalani dicekepkeun sakitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngelungsurkeun barokah karomah Syekh Abdul Qadir ka urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya bi rabbani waradati samadati Syekh Abdul Qadir Jalani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim ashabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabikal mustafa wa bi asma'i malikal qadir al-mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfin yuwahiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa min ala sunnati wal jamaah wa syarih biha syururana wa yasir biha umurana wa farj biha humumana wa kshif biha humumana wa ghfir biha dhunubana waqdi biha uyunana washrih biha ahwalana wa badil biha taubatana wa ghsil biha jawbatana wa ansur biha hujjatana waj'alna biha minal mutabi'ina li syari'ati nabiyikal mutasyifina bi mahabbatihi al-muhtadin bihadihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimna fasla safa'atihi wa asirna bi jumratihi wa asba'il wujul mu'azzalin wa asya' hisabiqin wa ashabihi al-yamin ya arhamar rahimin. Allahumma afriqna lima khalaqtana lahu wa la tashghalna bima takalafta lana bih wa la tahrimna wa ana as'aluka wa la tu'adzibna wa ana nastaghfiruka. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jami'il mihan washrih minna ma zahara wa ma batan wa naqi qalbana min al-hiddi wal hasad wa la taj'al alaina sib'atan li ahadin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma nawwir bil ilmi qalbana wasta'mil bi ta'atika badana wa khalis minal fitani sirrana washghal bil i'tibari fikrana
وقنا شر وسوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان اللهم إنا نسألك الأخذ بأحسن ما تعلم وترك لسان ما تعلم وأسألك تقبل الرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والقلب الصواب بكل حجة والندى في الغضب ورضا وتسليم عند نزول القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الحزن والجد اللهم إن لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك وذنوبا فيما بيننا وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عنا وأغننا بفضلك إنك واسع المغفرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله وبشفاعة النبي محمد بإذن الله ورضا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.